gelisah nyainya selfie teh bukan aya nu nyangkut. Allah kieu we pangadagan sapopoe teh ditinggalkeun ku kakang ka sawah ka mana teh supa selfie leung basa lamun HP alus sampai goreng patut gitu oge. Bae atuh nyai selfie wae oge kunaon sih akan Lain masalah kitu ya ayeuna mah loba di sosmed dikeun. Lama loba nu di sosmed teh awewe lamun sok supa selfie teh sok loba anu geus nyewa aing mah terasa. Terus ari akang kunaon? Akang geus suka ka nyai. Heeh aing teu suka. Lamun akang teu suka ka nyai, geus akang nyai balikeun weh. Tapi ulah kakolot nyai anterkeun nyai ke pasar Rebo cenah balanja we ku akang. Make kudu dianterkeun mah di mana-mana ge ka kolot lain dina ka pasar. Tapi nyai hayang ke pasar Rebo, hayang dibere duit ku akang teh cenah balanja. Moal balik.